warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi awjada nura nabiyhi wa rasulihi wa habibihi wa safiyhi wa kanimihi wa khalilihi sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innal adami ilal wujud nuran min nurihi jalla wa ala thumma khalaqa nuri hadzal habibil a'zam sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulla syai' bima hadatsa wa ma taqaddam thumma azhara jalla wa ala hadzal nural a'zam sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadzal alam ala suratil insan zahiran wa batinan. Qadiman wa haditha awalan daima thumma arsala jalla wa ala hadzal habibal a'zam wal imam al muqaddam al aqdam sallallahu alaihi wa alihi wasallam athqalaini rahmatan wa taklif wa ilal alamina rahmatan ataklif. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Amma ba'du, ba'dana manjat sugrining pujian ka Allah jalla jalaluhu wahdah, zat anu ngahak kana kagemleng nabu. Atas sugrining kasayan Allah ka urang sadayana
sadaya hambana anu iman anu Islam bangsa jalma boh bangsa zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam tugdugi kasayan Allah anu teu aya hinggana anu ciptaanana atau hewan ke makhluk langit aras kursi kabeh alam jeung pangeusina dan turunan nang kasayan Allah daya nu ngadamel kasayan angin Allah daya anu maparinkeun kasayan ka makhluk maka teu aya anu ngahak kana pujian angin Allah. Maka makna pujian ka makhluk Allah anu ngahak di sabab kahadeanana da hakikatna pujian balik ka Allah. Tapi kerjalma-jalma anu teu iman ka Allah teu bisa nepi pujianana maranehanana ka makhluk teu bisa nepi ka Allah. Untuk pujianana nepi ka makhluk ari jalma-jalma anu iman dieu aya dua kelompok nu eling ka Allah wa kelompok nu teu eling ka Allah. Ari keur eling maka Allah meusing muji ka parat ka Allah. Tapi lamun keur teu eling ka Allah muji ka makhluk teh pada buntuna mana menang kahadean tipa pada makhluk manu teu iman ka Allah mah ngahubungkeun rasa atoh teh jeung terima kasih jeung pujian teh kanu mere kemana dan ari jelema anu iman ka Allah mah di dinya aya dua kelompok. Iki kelompok ai keur eling maka Allah. Mana menang kahadean tipa pada makhluk parat atoh teh. Parat reret ati teh ka Allah. Parat pujian teh ka Allah. Parat terima kasih teh.
parat ngahaturkeun nuhun teh parat ka Allah. Ari jalma anu teu eling ka Allah mah waktu haritanya jalma anu mere nah rasa atau kon kitu deui ketika males kahadean batur ku kahadean deui. Jalma anu teu iman ka Allah mah males kahadean batur ku kahadean deui. Teu nepi ka Allah nyeun kahadeanana. Jalma anu iman ka Allah mah hiji kelompok mana males kahadean batur ku kahadean deui teh niatna teh karena Allah, karena diparentah ku Allah, parat we ka Allah nih. Ari jalma anu teu eling ka Allah najan mukmin itu males kahadean batur ka Allah. Maka di dieu najan jelema nu iman keur naon niat teh keur nyambungkeun ati anu poho ka Allah. Ulah sakadar nyambung ati ka makhluk. Tapi kudu parat ka Allah. Kunaon diparatkeunana ku niat. Eta kajen teuing jalma anu iman ka Allah dina waktu ngalakonan kahadean atawa katakwaan atina teu niat lillahi ta'ala. Eta kabeh kahadean jeung katakwaanana kabehanana ngalumuk we eueuh hargaan. Naon sababna? Sabab teu nepi. Salat teu nepi, puasa teu nepi, barang bere teu nepi. Kan? Naon sababna? Da eueuh niat. Najan rupana rupa ibadah, hukumna teh jadi hukum adat. Rupana mah rupa ibadah, ngan jadi hukum adat. Ingkig kana pangajian, tapi teu aya niat ngalakonan parentah Allah karena Allah. Jadi sarua we jeung adat. Kapan ayeuna masa salaman oge geus jadi budaya. Jalma non muslim oge sarua papangi sok sasalaman. Senyum kan, senyum manis dihareupeun sasama, hareupeun babaturan, da kabehana ge sarua, kafir muslim osok kitu. Keun ai non muslim mah nya teu iman ka Allah. Ini orang nyaritakeun muslim we urang ayeuna mah. Urang ge teu satiap urang seuri atawa senyum hareupeun babaturan urang diniatan karena Allah. Keukeuh we ari eueuh niat ngalakonan parentah Allah mah jang tong boroma nurupana adat, nurupana ibadah ge anger we jadi ciga hukum adat. Ono memang rupana adat, maka anger tetep dina kaadatanana. Ibadah ge turun jadi hukum adat jadina. Matak di dieu urang kafahami ayeuna pangna diparentahkeun ku Allah sagala ngalakonan parentah Allah karena Allah. Supaya naon?
aya ieu pengorbanan perjuangan gawe urang ucap urang teh kabeh kunaon ditepikeun anak niat. Urang sok wineng poho nganiatan. Kusabab jelema tempat poho keheran lamun jelema poho dina nganiatan, dina warna-warni pagaweanana. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mantenanana surti nilik kana galib-galibna jelema gitu kan, cek keterangan bahwa al-insan mahallul khata' wan nisyan, jelema teh tempat salah jeung tempat poho. Tek niatan karena Allah teh poho deui gitu kan. Jadi loba gawe anu niatan karena Allah akhirna teh. Maka ku Imam Syafi'i dihimbau supaya diucapkeun niatna. Ucapkeun atuh niatna. Naon diucapkeun teh? Meh ngingetan kana ati. Waitul wudu'a farta meh ngingetan kana ati. Si ati teh panceg diucapkeun ku letah mah. Eda ujung ku ati wungkul. Sagening sok aya sumpah pemuda gitu kan. Kan aya janji bersama gitu kan. Leungeunna ge dikieukeun. Kami berjanji itu kan. Padahal mah da teu butuh ku letah. Teu butuh ku kikieuan teu butuh ku tulisan henteu gitu kan. Penting mah niatna dina ati, sok janji urang rek nyieun kahadean naon dina ati gitu. Ai dina ati teh eta teh pasejaan teh niat teh dina ati teh bari prak gitu. Arah naon atuh ayeuna mah diucapkeun segala rupa ditanagaan kami berjanji. Nah, kan? Arah naon ameh teges tah kana ati. Tujuan teh jadi teges gitu kan. Nyaan gitu. Adak tah tujuan teh. Matak urang paham ayeuna. Paingan ku Imam Syafi'i atuh dihimbau urang lamun ngalakonan kahadean naon bae ulah ukur niat dina ati wungkul meh teges ucapkeun ku letah nawaitul wudu'a kan niat abdi wudu kan fardhon lillahi ta'ala fardu karena Allah ta'ala pan teges kana atina oge nyambung ka pangeran tuh ari teges mah atina. Jadi ucapkeun ku urang, apan urang mah geuningan ati teh menika sok keluar leor. Ati teh kitu. Ya. Allah 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 Allah. Nyahoan ku urang. Deudeuhna Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ka ummat. Sangkan naon bae kahadeanana nepi ka pangeran dihimbau supaya diucapkeun ari geus diucapkeun ku letah mah piraku atina make poho kitu. Mana teh diucapkeun ku letah ati jelema teh aya nu eling, aya nu poho gitu kan? Ngalakonan kahadean teh ai geus diucapkeun ku letah mah piraku ati make tak sunat dawan Imam Syafi'i
radhiyallahu ta'ala anhu ngucapkeun niat teh sunat. Ai niat mah sebenarnya dina ati ge cukup. Anpangna diucapkeun teh meh teges. Meh nepi ka Allah. Ari jalma-jalma anu atina geus nyambung ka Allah mah najan katinggalina siga heureuy, najan katinggalina siga ngalinur. Jalma nu atina geus nyambung ka Allah, nganteng atina ka Allah, dan nu kitu mah kabehana ge keur ibadah. Ngarenghapna keur ibadah, sarena ibadah, nu kitu mah ngobrolna ibadah. Heuh ngarenghapna ge ibadah nu kitu mah. Naon sababna da atina geus nyambung ka Allah, atina keur nyambung ka Allah taala. Jadi lamun dongeng zaman baheula, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'it tabi'in, harita jalma-jalma lamun salat, lamun wudu teu kakadenge ucapan niat, teu katingali kunyemna bibir dina ngucapkeun niat, cukup ku ati wungkul atuh da alamna harita majang alam ati areling kabeh ka pangeran. Ari Imam Syafi'i apan uninga kan uninga ayeunana jelema anu asup Islam teh apan ti ditu ti dieu beuki loba teu kan gogoda beuki dieu beuki loba tuh dituna ya dituna tanggung jawab para ulama ayeuna beuki leungit. Ari umat Islam beuki loba gitu kan. Ari gerakan para ulama dina ngabina umat beuki saeutik. Apan teu saimbang jeung jumlah jelema anu Islam muslimin di ditu di dieu engke naon anu bakal terjadi? Nu bakal terjadi ieu umat Islam kurang narima pendidikan. Di mana kurang narima pendidikan? Komo pendidikan ati rek kumaha bisa eling salalawasna ati ka Allah. Kan? Geus kataksir tak ku Imam Syafi'i eta. Pisan cek urang teh kitu, pisan. Besok pohonna ge saha? Uing, besok pohonna oge. Hese diajar segala gerak-gerik make niat karena Allah teh hese, make senal, kalesotkeun senal meni hese. Ieu dongeng sanes dongeng batur, dongeng pribados ieu mah dongeng buya ieu. Heubeul hayang ngaistiqomahkeun bener make senal. Heubeul eta teh hayang ngaistiqomahkeun teh. Erek rente jadi kudu tartib anu suku nu kenca pincakeun heula ya gitu kan pot suku ka acatkeun sok lengkahkeun eta suku karak tuturkeun ku suku kaluar ti mah apa nu disunatkeun teh suku kenca heula kaluar ti kan ari senal di mana dina golodog imah dina golodog panto
Barang suku kenca keluar tina lawang pantonya, gitu kan? Pan hayang nama suku kenca teh diasupkeun kana senal. Apan bentrok jeung sunnah deui. Teu. Kapaksa begitu keluar teh tincak heula tah senalna teh kitu. Geus kitu tarik suku katuhu ti jero imah teh tuluy asupkeun kana senal tasuka tu teh bismillahirrahmanirrahim tu. Tidinya setan ngomong, cek setan teh wah barabe gitu mah. Setan ngomong dina ati buya. Barabe gitu mah atuh da ayeuna kumaha lamun rusuh gancang kalakati kojot gitu mah. Ah bubuya teh setan teh tabisi hayangnya. Kita tertib ulah sok foto aing teh nyase kan hayang gal buru-buru gajleng tah leungitkeun hayang buru-buru gajlengna eta mah kahayang sehat. Hayang setan hayang buru-buru asup hayang buru-buru keluar hayang buru-buru gajleng tah eta teh kahayang setan. Leungitkeun eta sok di pengkep tah kahayang eta teh setan sia. Naon hese namun nyalse tong make jeung hayang guru-guru gajleng sagala pak. Itu naik kana panggung kan? Senal kudu leung ta eta kalakuan setan teh kitu teh. Matak lobati totok lobati susut nepi ka beak huntu si lain kitu teh. Kan? Dina sagala rupa kejot borosot cokolot mah. Dina sagala rupa. Kejot borosot nya ari kejot mah dah hayang langsung geus kitu borosot we beak kabeh. Tapi ka huntu ge beak kabehanana. Kejot borosot mah kitu. Ya. Intong make kejot atuh meh teu make teu roh. Ya anu dididikeun ku Allah, ya anu dididikeun ku junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu akhlak anu diterapkeun anu dididikeun ku junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon nyaeta anu ku Allah disifatan dina Qur'ana. Tentang hamba-hamba Allah anu maha welas anu maha asih. Tingali dina Quran ya. Saha eta teh hamba-hamba Allah anu maha welas anu maha asih teh anu kenging didikan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nepika jalma-jalma anu kenging didikan junjunan sukses kan ngajalankeun didikan junjunan dina hirup kan hatta dina cara lempang we gitu tepika dipuji ku Allah disebatkeunana ge ku Allah wa ibadur rahman. Naon ibadur rahman hamba-hamba Allah anu maha welas asih. Hamba-hamba Allah dugi ka ku Allah disaranekeun gitu kan? Ieu hamba ka Ar-Rahman Allah anu maha welas asih ieu nuduhkeun yen ieu hamba teh
nyaeta makhluk Allah anu pinuh ku welas asih Allah. Saha nyaeta jalma-jalma anu ngajalankeun akhlak anu diajarkeun ku junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dina lempang. Tingali dina ayat eta. Allah dadau Allah ngadongengkeun hamba-hamba Allah anu sukses kenging didikan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikeun dina ayat Quran. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dua tah sifatna teh akhlakna teh kitu. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Tilu tah. Walladzina yaquluna Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Opatah akhlak hasil junjunan ngadidik teh dipuji ku Allah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Limata walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Wala yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bil haqq. Seperti itu. Wala yaznun. Dalapan. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Patah. Illa man taba. Man taba. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kita wa kana Allahu ghafurar rahima. Jalmana ieu mah akhlak jalma. Allah wa man taba ieu wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Aja walladzina la yashhaduna az-zur. Kita wa idza marru bil lagwi marru kirama. Seberjita alladzina idza dzukiru alladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa 'umyana. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Seperti itu.
ieu nu hamba-hamba Allah anu kenging didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Disebat ku Allah ibadur rahman, hamba-hamba Allah anu maha welas asih. Anu mana ku Allah parantos dicawiskeun, disiapkeun. Masya Allah, gedung-gedung di surga. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Cawiskeun surga. Gedung-gedung di surga, sambutan hangat di para malaikat sareng ti sadayana ahli surga. Ya Allah tabarakallah. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Qul ma ya'bau bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Shadaqallahul aliyyul azim. Umata akhlak-akhlak anu didawuhkeun ku Allah Subhanahu wa taala tentang hamba-hamba Allah anu maha welas asih, nu dipuji ku Allah, anu ku Allah parantos di embreng-embreng, ditembong-tembong ku Allah, naon ke anu dicawiskeun ku Allah, nu disiapkeun ku Allah keur hamba-hamba Allah anu maha welas asih ieu, anu boga akhlak anu mulia saberiji bieu teh 14 hiji. Naon hiji? Alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Irina hamba Allah akhlakna teh mun lempang cenah. Mun lempang di atas bumi, lempangna teh hauna. Naon hauna teh? Hauna teh wadu'in itu kan? Burung gusu kan? Burung gusu oge teu aya gaya-gaya sombong dina cara lempangna oge. Lempangna we heulana. Makejeng gadag jalegedek melak cangkeng gitu kan. Tejeh gitu kan. Bari dangah ka langit gitu. Teu kitu hamba Allah mah. Teu kitu tapi tungkul. Mana mapa teh tungkul kan? Ka dieu kana jalan ditingali. Angah lain lempangna ke lain. Awagu tuh. Lempangna ge kitu. Make aturan hiji we heulaanan. Diajar lempang kan? Seperti lempangna hamba-hamba Allah. Lempangna teh pinuh ku zikir, lempangna teh pinuh ku kan? Masya Allah rasa tawadu. Lempangna tuh pinuh ku sakinah, ketenangan. Jalma-jalma anu ngalaksanakeun sifatan manehanana di dunyana ge bakal salam. Di dunyana bakal salam. Di akhiratna kumaha? Di akhiratna oge geus disayagikeun. Geus disayagikeun ku Allah taala sambutan-sambutan anu meriah, pengagungan penghormatan.
nyambut surga ge nyambut hamba-hamba Allah anu kagungan akhlak anu aya dina ayat-ayat eta anu urang ena masih nyahoe eusina. Junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah anu janten contohna, nu janten kiblatna. Dina sadaya sifat kemuliaan, dina sadaya akhlak keterpujian, dina sadaya amal soleh, dina ucapan anu kacida muliana. Maka nu janten kiblat adalah junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat-sahabat junjunan sadayana pada nyiplak ngajiplak kan akhlakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina waktu anu singkat hanya sababaraha dinten sahabat jol mirip Nabi weh dijiplak gitu cara mapah Nabi adeg dupi ka diciplak sareng eta-etana kumaha cara Nabi gumujeng kumaha cara Nabi senyum gitu kan diciplak maka sadayana pada boga patokan siapa orang yang lebih banyak peniruannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih luas pengikutannya kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua sepakat bahwa ini orang adalah orang yang meraih martabat yang lebih tinggi. Orang mendapatkan karunia dari Allah yang lebih besar dari yang lainnya. Menjiplak Rasulullah SAW lebih banyak dalam berbagai halnya. Pangna sahabat nepi gerak-gerik Rasul ahlak Rasul gitu matak lamun dek milemkeun film sahabat anu bisa atuh ayeuna di ditu di dieu nyieun film sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala film Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu film ya film para sahabat emot kerjalma-jalma anu ngarti kana naon nu bieu dicaurkeun nu bieu dicarioskeun ku pribados pasti umat Islam bakal nganggap kana ieu film teh adalah film yang jauh dari semestinya. Ayeuna aya film Wali Songo, numeran kenana itu, iyo dan sebagainya, itu kan? Ada film Wali Songo, seolah dirina Wali Songo. Jalma-jalma anu ngarti kana naon nu nembe ku pribados dicaritakeun pasti bakal memandang kana eta film-film kabehana jauh jeung nu sanyana. Saha sok di antara urang nu bisa ngawujudkeun akhlak Rasul dina sagala gerak-gerik urang. Sarengkak saparipola ari para wali songo teh jalmi-jalmi nu sampurna cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina ilmu, dina tekad, dina ucap, dina lampah, dina akhlak, dina adab. Gulak-gilek, golek pangkekna, segala gerak-gerikna sadayana estuning fotokopian tinu janten eyangna Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam walaupun tetap nisbat ka Rasul moal aya nu nepi. Derak-dak we ku urang teh kan diperankeun urang sebagai Kangjeng Syarif Hidayatullah. Ya, kan kawena ge teuing kawe sabariji euy. Kana ieu mah aya kawe aja. Kawe sabariji teh. Jol merankeun siapa? Merankeun saya sebagai itu kan Sunan Rahma, Sunan itu Sunan naon? Ya Sunan Kalijaga aya, Sunan Kudus, Sunan Demak jeung sabangsana. Teuing kawe ka sabaraha ratus ribu atuh ieu teh. Kawe teh kan biasana ukur nepi ka 3, kawe teh kawe hiji, kawe 2, kawe 3. Tapi lamun erek merankeun para wali ku urang dijieun film euy kawena ge ieu mah teuing kawe sabaraha juta meureun. Ka sabaraha juta atuh kawena oge. Allah. Matak seueur para ulama anu teu ngengengkeun gitu kan. Ngadamel film-film sahabat diperankeun langsung komo ka Khulafaur Rasyidin, komo ka pantar Nabi Rasul. Dipilmkeun ngahaja, film Nabi Musa, film-film aya we kitu ngahaja. Apan gejelikna teh jadi ngawadul. Gejelikna teh jadi hoak. Naon? Jadi hoak emanya ai pantar Rasul kitu piraku kitu moal aya nu bisa ngagambarkeun gerak-gerik seorang utusan Allah. Dina jumenengna kumaha gerak-gerikna komo jungjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cacak tingkat sahabat ge saha nu bisa merankeunana. Saha Allah. Saking naon eta teh? Saking agungna. Saking terpujina, saking sucina, saking sampurnana, saking istimewana, saking unggulna dina sagala kasayanana. Pangna teu aya anu mampu merankeun ge kitu. Mata geuning diharamkeun ngagambar nyieun gambaran surga, diharamkeun nyieun gambaran neraka. Ngaja digambar dilukis kumaha alam surga kumaha alam neraka da teu moal aya nu bisa engke teh bisi nganggap surga teh siga kitu lain eta mah wadul susurgaan eta mah karek hayalan urang bisa dihayalkeun teu siksaan neraka moal bisa dibayangkeun ayeuna kanikmatan surga teu bisa dibayangkeun bisa dibayangkeun. Amohalan kenikmatan surga, keindahan surga bisa dibayangkeun ku Rasul getos didawuhkeun. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sakabeh panon nepi ka poe kiamah moal aya nu bisa ningali. Sakabeh ceuli moal bisa ngadenge. Malah hate ge moal aya nu bisa ngabayangkeun acan wala khotoro teh kumaha khotro teh naon kolenyai sakolenyai we surga teh siga kieu meureun moal bisa euy moal bisa kolenyaina ge jadi ngawadul jadi hoak euy gitu kan sakolenyai sakhotro kertek kitu tah wala khatara ala qalbi basar siga kumaha surga teh teuing nya eta ge dina Quran bejana cenah aya Masya Allah aya papangungan di surga teh waduh ge teh aya sutra tong dianggap sutra dunia sarua jeung sutra itu kita da make baju ulah dianggap baju ayeuna di dieu siga itu modelna, bahanna, rupana, indahna lain, kabehana ge moal bisa bayangkeun acan. Tuh. Ces? Tong hees.
Kakara keder ngaji. Allah, Allah, Allah. Sahari anu pang diagungkeunana ku Allah, nu pang disampurnanakeun ku Allah, nu pang diterpujikeunana ku Allah, anu pang dipinterkeunana ku Allah, nu pang ditakwakeunana ku Allah, nu pang diwangikeunana ku Allah, nu pang dicaangkeunana ku Allah, nu pang dikasepkeunana ku Allah. Aya deui. Allah teh ngadamal teh teu dua, kitu kersana Allah. Nyaeta junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu mana diagungkeunana ku Allah teh ti azalina. Begitu Allah ngebrehkeun cahaya Nabi urang sallallahu alaihi wasallam kana alam wujud, maka cahaya Nabi urang ku Allah diagungkeun diistimewakeun. Jeung Allah ngadamel sakabeh makhluk anu bahana tina cahaya Nabi urang sallallahu alaihi wasallam. Wal aya kabeh makhluk mun teu aya cahaya Nabi urang. Allah dadawuh ka Nabi urang sallallahu alaihi wasallam laulaka lama khalaqtul aflaka. Mun teu aya hidup Muhammad, mun teu aya hidup Muhammad, maka kami moal nyiptakeun kabeh alam nu upluk aplak ieu moal. Allah Allah kabeh asal usulna nyaeta cahaya Nabi urang sayyiduna wa maulana Muhammad. Wasallam ya tong boroma kelahiranana cahayana ge geus diagungkeun ti baheula ge. Tong boroma kelahiranana mah padeuri ngan soteh ku urang diagungkeun ku sakabeh umat Islam diagungkeun sabab waktu pertama diciptakeun mah eueuh nu nyaho. Lamun saek aya mah nu nyaho dan nu diagungkeun teh ye nu diperingati teh nyaeta diciptakeunana jungjunan tina eueuhna naon kana aya cahaya Nabi urang kan iraha atuh teuing soteh nyaho lahirna Nabi urang maka eta anu dijieun judul lain hakikatna keagungan dimimitian tina kelahiran jungjunan lain komo lamun urang boga tekad mumitina keagungan tina diutusna jungjunan beuki ngaco cacak tina kelahiranana oge lain di mana atuh Rasul teh diagungkeunana teh di azalina azali teh kumaha kateu acan cahaya Nabi urang diwujudkeun ka alamul wujud masih keneh dina ilmuna Allah dina panguningana Allah nu aya teh mung Allah Nabi urang teh yang diayakeun ku Allah mangrupa cahaya anu agung teh memeh aya kabeh makhluk eta cahaya teh diagungkeun ku Allah kan bener diagungkeun ku Allah mata ku urang maulid diagungkeun naon da maulid mah ti paneuri dan nu ti payun mah sanes maulid jasmani Nabi sanes maulid ruhna Nabi tapi maulid cahaya Nabi aya maulid cahaya Nabi nu pangapayuna diayakeun ku Allah tina teu aya kana aya gitu kan atuh dinya ieu ari di alamul wujud mah dongeng mimitina bijil keagungan teh tina ayana cahaya Nabi anu pangpayuna ti dinya lajeng maulid ruh, lajeng maulid jasad. Artin teh tong hees. Artin teh. Jadi pangna di damel judul diagungkeun maulid apa kanyahoanana di alam dunia mah ieu. Dongeng hirup di alam dunia mah ieu nu kanyahoanana gitu kan. Iti mangsa segala kehadean kapanggih ku urang teh ku ahli dunia teh tiwit Nabi urang dilahirkeun di alam dunia ieu kelahiran anu diagungkeun kitu tapi ari salaresna mah sanes ti dinya awitanana tuh ti zaman cahaya keneh begitu Allah ngadamel ciptaanana
secara bertahap anu bahana tina cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ieu sadaya ciptaan Allah eta kenging kasayan tina cahaya Nabi urang. Jadi cahaya Nabi urang manu awal teras we nyemburkeun kasayan ka sadaya makhluk anu pang awalna nepi ka eueuh tungtungna. Terus kaharti teh geus heula geus kaharti mah urang nepi ka dieu heula anya mun dipesek deui mah nyaritakeun sifat anu 14 ieu ge apaan ka karak hiji ge can alus acan kan ada meureun ajengan mah halalarti kan teh langan sakit ya enggak ieu muludan sing jadi segala kasayan dihujankeun ku Allah hujana akhirat terus kanggo ya keberkah rahmat teras ku Allah jaga tina sagala uga sadaya doa urang sing diijabah ku Allah sing pada kenging syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidin nabikal karim wa'afid alaina bi barakatihi libasal izzi wat takrim wa askinna bi jiwari fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa kun lana mu'inan wa mus'ifa wa bawina minal jannati ghurafa warzuqna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan ek bi nabikal mukhtar wa alihil athar wa sabil akhyar kafir anna dhunub wal auzar ya Allah ya Allah ya Allah wahrusna min jami'il makhluqat wajma' bainana bainahu fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yassiri a'malina fil ilan wal israr warhamna bi rahmatik waghfir lana innaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Fatihah. Sakitu nukapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.